Wah, sedap ya aing ari liburan kieu mah. Puasa sakedeung deui lah. Libur nangan 2 minggu. Sedangkeun ya aing geus kelas 5. Kudu mah ya libur sabulan puasaeun. Ulah eta saukur 2 minggu. Naon ya aing kudu nego boh kana guru. Nah liburna panjang. Aing mata bulan puasa full bae eta sabulan. Atuh lamun sakola aing atuh kawalahan beuteung ngarebek. Naon ya aing kudu ngomong bae kana bapak aing kitu. Ina nalepon kana guru, ina eta libur sabulan puasaeun. Ulah eta saukur 2 minggu. Sedangkeun kelas 5 mah loba pelajaranna. Moal pieun puasa bari belajar. Pak, kadege Pak. Naon Ril? Sambeurkeun si ka dieu, ulah eta nyalukan nanti jauh. Ulah dusun kana kolot mah. Geus si Pak, bapak bae nu ka dieu. Teu kadeuleuh ya pewek kieu. Dasarna ge dia mangalantur tak kana kolot. Kalah kolot nu ditah kadinya neangkeun lain anak nu ka dieu neangkeun. Wan, tuh urus tuh adi dia tuh. Hei, pukri sarang heuk. Sarua bae bisa ke liburan. Ngegangguan bae. Sampeurkeun basi ku bapak ka ditu. Rel ka dieu bae burung teh rel. Aing nyalukanan bae. Oh iya, coba ka dieu neangkeun ya. Moalnya kudu kolot kadinya. Ih, boga bapak sengit. Tah ka dieu sakedeung doang ge. Boleh kah mah? Hara rese. Oke, gitu kadinya. Pak, kunaon ya di jienan Aril? Ari tah mah hara rese, dipiraha tah nyampurkeun sakedeung ge. Ril, atuh cobi kana kolot eta nu hade ngomong ulah kitu. Moalnya tak kudu bapak nu neangkeun kana Aril, bapak anu dititah ku Aril, menek ge atuh Aril anu dititah ku bapak. Kudu nurut kana kolot. Ulah eta kudu kolot nurut ka anak ti dituna. Jeung naon eta ku bapak disakolakeun sagala naon, ku bapak diurusan tila leutik tik sampai ka sagede kieu. Aril eta supaya nurut kana kolot, supaya karunya kana kolot, supaya ngabakti kana kolot, kana guru. Ulah kitu, eta mah kitu ngaranna teu ngabakti ka kolot, eta ngalunyak kitu ngaranna. Moalnya teh ku guru di pelajaran kitu eta teu hade, Ril. Aril dia atuh anak bapak, ulah kitu-kitu teuin. Iya, bapak dititah aku Aril, malah ngawek-wek kedoang mama. Pak, lain hayang Aril ya Aril dilahirkeun ka dunya. Jajijinan bapak tuh. Berarti bapak kudu tanggung jawab karena segala-galana. Astagfirullahaladzim, ya anak, nemalna model kitu. Teu hade teu naon, eta nemal kitu tak kana kolot Aril. Tah dicontoh tah kakak. Moalnya ari kakak silana pangkolotna nurut kana bapak kunaon Aril kitu. Ulah kitu-kitu teuin anak. Oh, mending dong aing ya. Cicing bae anteng. Janya meureun ke liburan tinggal menikmati bae mah paparetel bae pang berasa. Ih, ya kakak, bapak, geus ulang ngomong ka mana-mana. Palingan sama kakak aniep dibelikeun naon bae ku bapak. Aril geus dibelikeun naon ku bapak. Muji anak Aril, ulah kitu-kitu teuin atuh Aril hayang naon. Atuh kan Aril sekolah keneh kakara kelas 5. Moalnya eta Aril naik penta motor, kan teu endah eta. Barang penta motor segala naon kudu boga SIM segala can umur. Engke lamun misalkan mau motor Aril ugal-ugalan, ditilang segala ku polisi ini kumaha teu can umur Aril mah. Teu can waya. Ada kondisinya kakak Aril. Iya mah atuh geus umur. Aril ge engke geus umur mah atuh ku bapak dibelikeun. Moal tikeun teu. Dengek kolot tah mentage. Ari hayang dibelikeun naon malahirna pangheulana. Syah beuh. Pusing ngadenge adik jeung bapak wek-wek bae. Geus Pak, ulah ngomong ka mamana, Aril mangan boga hiji permintaan doang ya. Permintaan naon Aril kana bapak geus eta diuk ulah dina meja. Diuk kan nyata anu sopan ongko. Ari kolot mah dina kursi eta diuk dina meja. Kadi pinah ya. Iya Pak. Sakedeung deui kan bulan puasa. Ieu libur ngan 2 minggu. Dina bulan puasa eta. Terus hayang Aril naon? Wayahna bapak. Wah ieu taga isuk nego kana guru. Bo nego naon? Ieu libur. Ulah 2 minggu teuin. Hayang sabulan puasaeun ta libur. Bo panjang. Atuh moal bisa Aril eta mus pelaturan ti ditu, pelaturan tina guru. Atuh jeung guru ge atuh lain tina manehna pribadi.
tina kepala sekolah langsung ti dinas teu bisa tamak kitu ngaranna yang nambah-nambah sorangan kitu mah moal hade ongos ke bapak ngomong kumaha bae. Ulah iya bapak goak, kena doraka kana Aril. Naon kolot doraka kana Aril lamun tamah kolot teu hade magahana kana Aril oh bae bisa bae ieu mah tuh kolot magahan hade kana Aril. Astagfirullahaladzim ya anak anu ieu masya Allah bae nek naon ho dilahirkeun ka dunya. Iya bapak dong nu teu ikhlas ngalahirkeun Aril ka dunya. Disiasupkeun dia ka jero beuteung. Waduh naon bapak anu ngalahirkeun mamah Aril anu ngalahirkeun mah lain bapak. Iya mah ieu lah dipagahana jauh bedana ieu mah jeung kakana anu ieu beuh. Geus pak, ulah loba omong. Inti nama Aril hayang libur sabulan puasaeun. Oke ku bapak diusahakeun sugan bisa. Ih, kudu bisa. Oh kayak Aril sorangan mah sugan bisa. Nges menik mah kaditu tuh ulin menikmati libur kaditu ulin tuh ulin jaka dia hayang liburan masih kaditu ulin heula ulah masih nikeun sakola sekarang heula. Pak, hayang di baturan. Embung kaditu tuh sorangan kakalayapan. Sieun, isi aya abung di ditu mah tuh, loba abung. Iya dia kabina-bina Ahmad Ril. Make sieun sana bisa ya abung abung di dieu mah. Waduh, tuh tempat wisata. Tuh kana kakak dia bae kaditu tuh cilukan tuh. Wan. Tah Aril tah ajak tah. Masya Allah, kudu jeung bapak bae ulin ge. Kaditu ulin kaditu bareng tuh jeung kakak dia tuh. Oke. Kak, Oi, aing baturan ulin. Kak, baturan ulin kaditu tuh bisa ya abung. kemana? Ih, aing nanon bae, ibu gak adi paretel bae, mang berasa. Wayahna kak, wayahna. Kamana? Adi itu tuh. Bisa sorangan bae, ja deket di dia ge moal kadeleku kaget tuh, moal aing nanon barang. Wayahna. Aing hong saya. Kak, yalan si hiji manuk ya, keluarkeun hiji. Naon? Moal bisa bareng lam tuh saha tah mah. Pak keluar. Si ulin mah ulin bae, aing paretel bae. Si Wika, tega karunya ya kana adik. Teu kakak, teu bapak, sarua bae kabeh ge. Jadi mah iya sih kahayang nanon bae. Aing dikeluarkeun segala tugati tama. Boga saha lain boga kakak tama. Ayo balik ya. Semeja hari balik. Budak kakak bae heula, arenak di bas orangan. Oh, sepeda ya bah. Aing ngomong bae. Kakak jeung bapak sarua bae. Mama. Cerik. Hari dia kernaon di dia sorangan cerik. Kayak aku kelong, sesoranganan. Ka mana tuh indung bapana tuh ya di dia? Nah, ditanya cicing bae, euy. Naon? Atuh nanti cerik di dia, jeung sae ka dia? Jeung kakak aing, Tuh mana tuh kakana? leumpang. Kayak mae kelong di dia sesoranganan cerik. Nyamuni diruyuk teu ka harti. Ayo deh menikana ilu jeung aing ya, balanja tenan teu ulin daripada di dia sorangan bae cerik dongan teh anak teh diarah ku bapak. Ayo. Ada tuh. Aing mikiran ya bulan puasa raruatnya nya. Nah, dipikiran Atuh itu bae tuh karena nenek puasa masa resiko dapur segala naon. Weh, kalau tamu gitu kayak datang sorangan di kenalan Woi, iya. Oh, santai. Mau ada patiennya si jorok letek. Lain gitu ya, orang geus keliling dengan iya tempat wisata nu bisa anu sampah tonan gitu nya. Manggi iya orok letik diruyuk pas aing keur keliling jeung anak saha ya terlantar ka mana bokolotna. Bisa sorangan. Atuh ngomong nama jeung keluarga tapi jadi sorangan ceurik pada ninggalkeun ngomong di ditu. Cerik, pelakar cerik. Atuh ceurik ceng eta yang karunya nya ceng saya bae ilu ya geus tintaulin bae lah di dieu. Kayak kolot neangan. Oh, pada. oh tak geus tah heuh. Mending kana ieu tah. Ayunan tanek eta Tak ulin tah ni tah ayunan kagak. Yo, encot-encotan tah. Lah, Nah, jeung abang Kagak kari nyiar kolot mah. Kagak. ayun-ayunan di situ tuh. Gerak. saya tahu lah cari Gerak, betul tuh. Enggak, ulin. Kakak rada amat tuh.
aing maling kan keponakan aing bae ko aing hada yang medi ayun kena ada teh yo nayun sampo kabatare Lah cerek masulin gitu lah. wis cerik bae Lah di ayun dari dia mah diawihan eta gara-gara naonnya dia cerek tinggalkan kolot cenah. lain minta kawin gerak sedikit kita minta kawin Kakak mending jadi kakak orang baik. Kakak marah rade, kakak orang asli mah jahat. jahat kunaon Pokoknya mah jahat deh. Ya gaya kula keur ulin ditinggalkeun. Mentah ge ceurik. pasti menjadi dinya bae burung ayun-ayunan tama geus geura happykeun anak campuran bae dia ya Campuran kumaha ya? Entah apa teh. nah itu pasti anak mah kabeh dicampur tuh ini Itu bahaya lah paham bae keda ari dia yang jadi adik aing mah keko yang diangkat jadi adik aing Baik diangkat jadi adik. angkat tadi tuh kalau bantah ko aing kana kolot dia daek Baik. Waktu maburit yo geus jam baraha ya nya. Meureun jam 4:30 mah tuh yo burit geus. Nanyakeun anak ya di mana ya anak ulina jauh balik-balik ka dieu ka saung. Coba nanyakeun kana kakana ya Ridwan barang di mana ya? Deui. Wan, ai ngangeunahanan di dieu burit. Udang. Aing Ari adi dia di mana? ya tutinya Ayah tuh tadi jeung Ridwan. Cek bapak tadi itu kana kakak dia jeung nyangkeun tuh cenah. tinya tadi mah keur ulin nih. Ai siar geus burit. Siar hayu siar. Aing adi Baca hayu siar. gangguan bae. Siar geus hayu burit. Urang balik ke jauh ongko. tuh. Ai geus hayu siar bareng. Siar. Aing hong saya Siar hayu. ganggu keur pewe bae. Tadi ke mana? Lempangna tadi. Tadi mah tinggalkan satu. Di mana tempat tadi? Tadi dinyata. Dina tempat manuk. Jeta eueuh di tempat manuk. Tinggal di sakedeung mana bawa nya hong. Bapak mah isi lain tadi si diajak ulin macam ditahan jeung ieu Ridwan. Maju siar hayu siar ya. Jauh lah. Coba ke tempat wisata itu tuh ke kolam renang segala. Ayo ke dia siar ya. Aril. Di mana? Aril. Sedih kalapaya, Beuh. Capek. Ayo, bah. Atuh di mana tuh adi dia jauh aing. Bapak mau Capek. nih sih. Naon ya ngomong bapak mah oon. Atuh eta yang nanyinan doang, beh. Nyinan anak tuh ngeunah nyinan nama tuh. Yang giliran anak hayang ulin yang diajak ulin menjenitah ke kana. Atuh puguh tah mah masalah nyieuna ngeunah, wan. Atuh gah ti tadi di tah jeung kakana ta ulin. Ieu malah eueuh les be eueuh ditinggalkeun. Iya adi dia nek dikumahakeun ke lamun eueuh. Teu kabawa balik. Anu nyulik doang. Disiar eta mah ke dieu tah di posko diumumkeun. Bang saya siaran deh ya ke posko hada ka ditu tuh. Bangun saya diumumkeun di posko. Balik urang ih. lain sedap amat ya ayunan Aduh kerasan di dia malah. dari bae dah lo Tun. Pengumuman kehilangan anak usia sekitar 9 tahun. Ciri-ciri memakai baju merah, celana krem. Barang siapa yang menemukan, diharapkan datang ke posko tempat sumber suara. Terima kasih. Sekali lagi, kehilangan anak usia 9 tahun, memakai baju merah, celana krem, bernama Ariel Saputro. ayeuna sia saha bar di lain soalnya tanu kelengitan Aril tah micing bar di yang mau dibikin ka ditu Ada ngaranna Utun. Aril. oh iya tuh di siaran tuh ku posko keamanan bajakan aing dong bar di ya dong Kalau yor bae dong rai banen sorangan maulina. bujur aing mah di eta nya dari di arah ku kolot ya tadi siar lah karunya ini bapak dia
tuh pengumuman tuh dia Aril arananya. Tuh tuh disiar. Saya bapaknya, ayo. Kumaha ayo pedu tekar ting dia pan. Hampura. Ampun Lain yang iya karunya ieu nah gradian. Ampun Hampura. Dilejokeun ieu dia mah tuh. Ayo. Oke. Kan iba yo, saya Bardi atau Aril dia langsung saya. Bawa Wan, Naon Pak? atuh lain kumaha ya jadi yang sudah mungkin lacan aya bae mawa ka dieu. Cuman eueuhnya nya Aril barang lah. Bapak mah iya tuh. Bapak mah ieu kumaha? Jadi tadi ge tah jeung kakana jeung Ridwan tadi ulin. Ieu malah eueuh lah. Sedangkan waktu materi maghrib ya. Iya belah. Aril bae. Sebagai penak dan sedumumkeun. Atuh sudah mau coba tadi tuh keluar tuh. Ulah didinya bae ulah barang hakan bae. Ieu mah doang sedepeun di barang hakan masing adi eueuh ge. Tadi tuh siar tuh balik keluar tuh. Tahan bae edas. Atuh jojong kitu ge Pak kamayangan tambah eueuh. Lumayan burung teu sareuk-seuk boga adi sareuk-seuk paparetel bae. Ai atuh kok kumaha ge Wan atuh eta Aril atuh anak bapak adi dia ini kumahakeun. Atuh teh saha tuh bapak nyieunnan anak saloba-loba tuh lain geus. Ai Bapak, yo oh jadi iya yo alhamdulillah ya rabbil alamin ya Allah ya disiar-siar ku bapak ho tuh kakak dia malah kalahnya bodokeun di mana ya ulin Anak dong lunta diseratkeun be oh hatur nuhun kak coba kakak dari yuk heula dari yuk nyeun capek tuh tak berang oh lain lawara kanya nama harabo Ngeunaheun teh sampai boleh sekarang. gelembung pendak terasruk-asrukan kunopan. Kurang pagi kerja di batang itu tuh, hatur batang nuhun lumba. di mana ya Aril lah ulina nuhun kak coba go dari yuk heula wan coba baturan wan Aing naon bae jadi penak segala lain sekalian leungit kanggo jalan ribet aing. Ai hari lengkeng sing nuhun ipangi ya dianterin ka di ka posko. Geus dira ka ditu baturan tuh orok tuh ajak cacahan bareng minum bareng naon tuh karunya. Gampang deh bare duit mah. Minta-minta nuhun kan itu kan orok wan. Tadi itu minta nuhun ke orang langsung. Heuh, ngawek-wek bae. Orang langsung balik geus dira tadi itu minta nuhun kan orok. Heeh. Langsung balik orang. Pak, tadi keur ulin jeung kakak. Naon tamu jadi tinggalkeun. Oh, kakak dia mah gati kitu jelema kana dulur teu ngasuh. Geus teuin. Kema urang ulah diajak lamun ka dieu ulin ka Banten. Misalnya ka dieu ya, hayu Aril kana eta orok anu mangihkeun Aril, mangi Aril lah, kudu Aril minta nuhun. Oh, eta putra bapak. Nya ieu, bo nuhun oh ieu nya kepanggih ieu, bo. Ditemarkeun ku kakak. Oke mah lamun liburan ulah ditinggal-tinggalkeun ngaranna ge nya murang kali mah kitu lah kokoloyan sorangan. Nuhun ieu jeung kakana tadi. Ya. Kakana, oh hatur nuhun ya di Banten mah nya nuhun hararade. Oh. Lain curi begitu tuh lah di Ya, rumah. nuhun mah jeung mah atuh mamana teu milu ka dieu. Atuh mama na mama pasti dijagaan. Mama Pasti. eta. Ieu mangan jeung kakana jeung bapana ka dieu ge. Oh haram nuhun panggih ku kabehan di daerah ieu nya. Kak, tak turutan kakak kanu ieu ya bala ger kana Aril. Udah ya sabodok beuh. Kadang kakak. Sabodok. Ya bodoh keun ho kakak dia mah real. Ho geus teuin sabodo gati da mah. Geus teuin. Dometa pangkolotna. Menta ge Aril kudu nurut kana bapak ulah ngalawannya. Kadenge tah engke lamun istilahna Aril nurut kana bapak, engke Aril nu diturut ku bapak. Teuin da mah kakak Aril sabodo hayang naon ge ku bapak moal diturut. Oh kaya. Ayo harta ya. Pamitan ku lah ya. Ya bo. Jaga-jaga bae ta anak. Hatur nuhun ya. Ya naon ya. Ente teh bo, teh saumpama ya. Teh saumpama. Teh saumpama ya. Ulah sih ya, Bong, ngarepotkeun ya saya. Sampuranya kan kabehannya. Nitip beta, Bong. Nya bo hatur nuhun. Ini kan ponakan buku taman Oh, ngisi ku oh. kelong lah Hatur nuhun jauh-jauh. dia kan kabehan yo. Ayo, Bong. Ya. Ayo. Semuanya hayo, arena hayo, orang balik yang bapak baik. Teuin kakak dia mau diajak kurang, balik kurang mah. Arambos kunci mobil lagi aing dong Ai. parelag bae. Real. Mau mobil. Kunci mobil lagi nak kakak dia. Ayo. Ide. Oh hayo Wan. Orang mau kunci mobil lagi nak kakak dia. Balik ke ditu. Oh hayo poho bapak, orang kunci mobil nak kakak dia. Ayo balik hayo. Maghrib ya. Ayo. Sigutan meureun. Ayo kadi.